terusnya wa faraiduha katakan wa faraiduha jeung ari pirang-pirang kaparduanana itu Jumat wa faraiduha jeung ari pirang-pirang kaparduanana itu Jumat wa minhum jeung eta tetep tisapalihna ulama ahli fikih fuqaha wa minhum jeung eta tetep tisapalihna ulama man ari ulama abbaro ngaredaksikeun man abbaro ngabahasakeun iman Indonesia nama ngaredaksikeun itu man anha tina itu faraid bisyuruti ku lapad syurut bisyuruti ku lapad syurut pirang-pirang syarat salah satun eta ayat 3 farduna jum'ah sabriji 3 ahaduha ari nu kahijina tina itu salasah wasaniha jeung kaduana salasah khutbatan eta 2 khutbah yakumu anu ngadeg saal khotib bihima dina itu khutbatani wa yajlisu jeung diuk itu khotib bainahuma antara itu khutbatani qala ngadawuh al mutawalli imam mutawalli diukna teh biqadri tu maninati kalawan ukuran tu maninah awas poho deui tu maninah naon sukunun ba'da harokatin naon tu maninah sukunun ba'da harokat cicing sabada gerak biqadri tu maninati kalawan saukuran tu maninah sukunun ba'da harokatin cicing sabada gerak baina sajdataini antara 2 sujudan saukuran ngucapkeun Rabbi gfirli warhamni warfa'ni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini walau ajija jeung lamun apes si khotib anil qiyami tina nangtung sing sireumeuan misalkan ayeuna teu bisa nangtung wa khotobah jeung khutbah si khotib qaidan barina anu diuk au mudojian atau barina anu nyangigir soha makasah itu qaid mudoji soha makasah itu kulun tina qaidan au mudojian asal apesnya ari cager jagjag manangtung wajaja jeung menang naon al-iktida unuturkeun atawa ngamakmum naon alik tidak ngamakmum bihi ka itu saha khotib walau majali sok sanajan sarta bodo teu apaleun si khotib teh bihali kana tingkahna itu si khotib teu apaleun sugan teh meunang kieu teh nya teu apaleun bahwa diuk teh meunang diuk we ngahaja kitu da nyeri nangtungna wahai tu khotbah jeung dina sakira-kira khutbah itu si khotib wa isu khotbah jeung dina sakira-kira khutbah si khotib qaidan barina anu diuk pas solama kamisah itu si khotib bainal khutbataini antara 2 khutbah bisaktatin kurepeh atawa cicing jadi jang misah kan ari khutbah nanangtung mah dipisahna teh ku diuk ari khutbah nanu diuk dipisahna kunaon kurepeh sakedeung gitu lain ku nangtung pan teu bisa nangtung matak diuk teh labid tijain ulah ku nyangigir warkanul khutbataini jeung ari pirang-pirang rukun khutbah 2 khutbah 2 khamsatun eta aya 5 nah kudu bisa khutbah ieu komo geus gararede. Nu penting khutbah itu ada 5 rukun terpenuhi. Nu 5 ieu. Naon ka hiji? Hamdulillahi tegasna ka hiji muji ka Allah. Alhamdulillah. Tah eta. Hamdulillahi tegasna ka hiji muji ka Allah. Summa sholatu salajengna maca sholawat. Summa sholatu salajengna maca sholawat ala rasulillahi ka rasulillahi ka utusan Allah Kangjeng Nabi Muhammad ya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa Muhammadin. Terus
amma ba'du Allah walau amma ba'du Allahumma sholli ala sayyidina salawatullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gak karek amma ba'du geus sing bisa walabduhu majeng ari lapadna itu hamdu sholawat jeung sholawat walabduhu majeng ari lapadna itu hamdu jeung sholawat muta'ayyanun eta anu ditangtukeun muta'ayyanun eta anu ditangtukeun sumal wasiatu salajengna nomor katilu berarti sumal wasiatu salajengna nomoran atau ameh bisa engke teh hiji hamdulillah muji ka Allah kadua sholawat katilu sumal wasiatu salajengna katilu wasiat bitaqwa ku taqwa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wala yutayanu jeung teu ditangtukeun wala yutayanu jeung teu ditangtukeun naon labduha lapadna itu wasiat naon labduha lapadna itu wasiat ala sahih cek kaul anu sahih ala qaul cek menurut kaul sahih wasiat dengan takwa itu tidak ditentukan lapadna bade faya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa. Nah, bade faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Bade kumaha we bebas asal ittaqu nitah takwa gitu. Salajengna nu kaopat wa qiraatu ayatin jeung kaopatna maca saayat wa qiraatu ayatin jeung kaopatna maca saayat fi ihdahuma dina salah saiji itu hutbaten fi ihdahuma dina salah saiji itu hutbaten bade dina hutbah kahiji mangga sok kumaha maca ayatna auzubillahi minasyaitonir rajim pami ahaji mah dina sok dina hutbah kadua ayatna ku innallaha malaikatahu tara dina padungan ahaji pami hutbah dina hutbah kahiji tara ngaos Quran langsung ayeuna dina hutbah kadua jadi teu naon bade dina hutbah kahiji mangga bade dina dua nana oge teu naon dina hutbah kadua aya naon faqala Allah taala fil Qur'an innallaha malaikatahu mangga eta dina hutbah kadua dina hutbah kahiji mah anu bade dijelaskeun ayatna contoh akan jelaskeun puasa faqala Allah taala fil Qur'an adim ya ayyuhalladzina amanu kutiba wa doa'u jeung terakhir ya tah jadi babari hutbah mah wa doa'u jeung kalimana ngadoa wa doa'u jeung kalimana ngadoa lil mukminina pikeun jama anu ariman walil mukminati jeung pikeun jalmaan awewe anu ariman tadi malalaki wal khutbil khutbati tsaniyati dina khutbah anu kadua kalimana ngadoa dina khutbah anu kadua pas terakhir teh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik ala amin Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wa mu'minat al ayya minhum tah eta sakitu beres we geus wa yustaratu jeung disyaratkeun naon ayusmi ayen mere naon dangu mere kuping wa yustaratu jeung disyaratkeun naon ayusmi ayen mere dangu sa al khotib arkanal khutbataini kana pirang-pirang rukun khutbah arkanal khutbataini kana pirang-pirang rukun khutbah li arba'ina ka 40 urang li arba'ina ka 40 urang tan akidu anu sah anu jadi anu sah bihim ku sabab itu arba'in tan akidu anu sah anu jadi bihim ku sabab itu arba'in naon al jumu'atu jumaahan naon al jumu'atu jumaah nu 40 urang ulah malolor kudu ayeuna ngarupingkeun kana rukun khutbah kana hamdu ti awal rangkaian ti awal ka akhir wa yustaratu jeung disyarat ulah khutbahna alhamdulillah wassalatu sampai teu kadenge nu saja itu kade itu teh sah khutbah teh kudu tarik ngan ulah tarik teuing nging tarik teuing tapi teu naon ari teu matak ngaganggu mah justru jadi nu tadi naik kieu jadi kieu jadi semangat nu lah mah hutbah laun sakitu nu hutbah mah hutbah laun matak aya mik teh tujuanna supaya ka kuping tinggal dibaca wa yustaratu disyaratkeun ayusmial khatibu arkanal khutbahna li arba'ina kudu mere kuping ka 40 jalma kudu kadengeun 40 teh kana cariosan khatib wa yustaratu jeung disyaratkeun nging payanya
Wa yustaratu jeung disyaratkeun naon amwalatu tuluy naon amwalatu tuluy baina kalimatil khutbati antara pirang-pirang naon itu teh kalimah khutbah bainal khutbataini antara pirang-pirang kalimah khutbah wa bainal khutbataini jeung antara dua khutbah wa bainal khutbataini jeung antara dua khutbah kudu tuluy-tuluy ulah ayeuna pegat-pegat eureun heula naon heula palau parroko jeung maka itu teh palau parroko maka lamun misahkeun si khatib palau parroko maka lamun misahkeun itu si khatib baina kalimat ya antara pirang-pirang kalimat na khutbah baina kalimat ya antara pirang-pirang kalimatna itu khutbah walau biudin sok sanajan ku sabab udur walau biudin sok sanajan ku sabab udur batalat maka batal itu khutbah batalat maka batal itu Jumat sah Jumahanan amun kapisah teh wa yustaratu jeung disyaratkeun piadina itu naon ayeuna wa yustaratu jeung disyaratkeun piha dina itu khutbah wa yustaratu jeung disyaratkeun piha dina itu khutbah naon mana ieu teh jadi naon satrul aurati nutupan aurat naon satrul aurati nutupan aurat jeung dina salat wa taharatul hadasi jeung suci tina hadas wa taharatul hadasi jeung suci tina hadas ulah hitut berarti ulah wal khabasi jeung tina najis wal khabasi jeung tina najis pisaubin dina acukna kudu ulah katai cak-cakan wa badanin jeung dina awak wa badanin jeung dina awak wa makanin jeung dina tempat khutbahna oge nya naon tempat khutbah mimbarna ge pastikan dulu ku ayeuna ku marbut teh ku padede mutakin teh dibersihan heula ayeuna naon bisi aya tai cak diempelan heula gitu nya ku marbut ku mangde ku saha wae dibersihan heula Pak Haji Jojo biasanya nu rajin nah dibersihan heula ieuna ulah sampaikeun aya tai cak atapi naon najis dina tempat khutbah teh wasalisu jeung ari nu katiluna min idil Jumati tina pirang-pirang parduna Jumat min idil Jumati tina pirang-pirang parduna Jumat antusolla eta yen disolatan antusolla eta yen disolatan bidomi awalihi kalawan didomahkeun mimiti huruf mimitina itu antusolia bidomi awalihi kalau didomahkeun mimitina itu tusolia sok tu nya berarti naon tah naon majhul Rokaat ini kalawan 2 rakaat tuh salat nate 2 rakaat pi jamaatin barina diberjamaahkeun tan akidu anu sah anu narima jadi anu sah teh maksudna bihim sartana itu ahlul Jumat nyeun we di dinya ahlul Jumatna kan luhur teuing tadi bihim sartana itu ahlul Jumat naon al Jumuatu Jumaahan wa yustaratu jeung disyaratkeun ta ieu mah wajib niat si imam teh kan bisin teu imaman dina lamun teu niat imaman teu sah si imam salatna jadi kudu misalkan ya jadi imam pas salatna usolli fardol Jumati bisa niatna lain usolli fardol Jumati rakaataini mustaqbilal kiblat mangga lil imaman lillah aya bahasa imaman kade wajib imaman lillahi ta'ala si makmum wajib komo eta mah rek dina Jumat rek dina luar Jumat si makmum wajib nyebutkeun makmuman lillahi ta'ala lamun imam mah dina salian Jumat mah teu wajib salat naon ayeuna teh lohor salat ieu teu wajib nyebutkeun imaman sah we tetep jadi imam tapi dina Jumat mah wajib nyebutkeun imamanna itu sabab sholat Jumat itu wajib berjamaah sementara sholat lohor dan lain mah itu mah non teu berjamaah teh itu wajib tapi hanya fardu kifayah cek Imam Rafi cek Imam Nawawi cek Imam Rafi mah non sunat muakkad kantos teu
Jadi wajib kumaha niatna imam wajib maca imaman usolli fardhu jumati rakaataini imaman lihat kade ngihilap eta imaman wa yustaratu jeung disyaratkeun naon wuku hadis sholati naon wuku hadis sholati tunibana ieu salat ba'dal khutbah ini dina sabada dua khutbah salatna dina sabada khutbah beda jeung salat id mah naon heula salat heula baru khutbah Jumat mah khutbah heula baru salat bihila aya geuningan bihila fi sholatil idi kalawan berbeda jeung salat id bihila fi sholatil idi kalawan berbeda jeung salat id paina karena saya kosna itu sholatul id paina karena saya kosna itu sholatul id qoblal khutbataini eta tetep dina samemeh dua khutbah salat id mah salat heula baru ayeuna khutbah wahai atuhanya bisa anu nanya uyos kitu nganggo bahasa Sunda khutbah ditamahan ku bahasa Sunda terjemah teh atanapi ku bahasa Indonesia jawabanana wiyos keteranganana dina tengahna kitab i'ana aya dina kitab i'ana disebatkeun syarat nganggo terjemah bahasa salian ti bahasa Arab nyata bahasa Sunda itu ulah leuwih tina 2 rakaateun salat naon syaratna ulah leuwih tina ukuran 2 rakaateun salat 2 rakaat salat gambaran 15 menit nah berarti ulah 15 ulah ngaluhan 15 menit nerjemahkeunana ya gitu aya dina i'anah referensina wahai atuha jeung ari sunat hayatna itu jumaah wahai atuha jeung ari sunat hayatna itu jumaah wasabako jeung geus ti heula cenah di Arab mah untuk diterjemahkeun ceuk saha di Arab itu diterjemahkeun bahkan itu mah versi nage panjang sok tingali salat Jumaan di Arab diterjemahkeun pedah we nerjemahkeun aku bahasa Arab deui gitu jadi teu jiga diterjemahkeun padahal lain Quran eta teh Quranna mah kursa ujrat tapi dijelaskeun walah hadisna sagala rupa jadi panjang tetep sami di Arab oge diterjemahkeun pedah nerjemahkeun teh atuh ngajelaskeun ayat Qur'ana nya ku bahasa Arab di Arab itu mah. Wahai atuh jeung ari sunat hayatna Jum'ah. Wahai atuh jeung ari sunat hayatna Jum'ah wasabaqo awas bisi poho deui. Aya sunat hayat aya sunat ab. Sunat hayat kumaha nu teu layuj baru bisa disawi nu teu kudu ditamalan ku sujud kade. Sunat abad mah nu alus ditambalan ku sujud sawi wasabako jeung geus ti heula naon makna hayat makna hayat geus tinggal ilikan deui di kobong dibaca di logatna arba'u khisolin eta opat pirang-pirang warna sunat hayat Jumat itu ada opat warna naon wae ahaduha ari nu kahijina tina itu arba'u khisol awaluha ahaduha ari nu kahiji tina itu arba'u khisol al guslu eta adus hiji naon heula cenah adus heula liman pikeun jalma yuridu ngarep naon yuridu ngeresakeun itu man huduraha kana ngahadiran Jumat jamin ek hadir Jumat itu sunat adus min dakarin ti lalaki au unsa atawa ti awewe ge boleh ngahadiran salat ngahadiran non rangkaian salat Jumat cicing we di luar gitu. Ai teu sieun timbul fitnah mah tapi teu lah teu wajib ieu gitu. Cicing we di imah salat lohor. Da kewajiban salat Jumat mah khusus bagi lalaki tadi ge. Ngan imah hoyong ngiringan ngupingkeun mamanga gitu kewih dewe salat lohor teu kudu ulah ngiluan salat Jumat hurin anu merdeka au abdin atawa hamba sahaya mukimin anu mukim tuh bahasanya mukimin anu mukim anu di eta lemur teh geus 4 poe mukim teh 4 poe anu warareuteug au musafirin atanapi anu berpergian. Jadi mukim teh kabagi 2 hiji aya mukim mustautin nya mukim geus 4 poe di lemur teh bari mustautin boga imah cara adani
Aya deui mukim goer mustawatin cara santri mukim di dieu geus mukim kaasup kategori mukim lain musafir santri di dieu sabab geus opat leuwih 4 poin warareuteuh ngan teu boga imah gitu. Wa waktu gusliha jeung ari waktu adusna itu Jumat. Wa waktu gusliha jeung ari waktu adusna itu Jumat. Minal fajri sani eta tetep ti mimiti fajar sani. Naon fajar sani? Fajar sodik lain fajar kadib. Minal fajri sani eta tetep ti mimiti na fajar sodik nyata ti saatos etis prak salat subuh waktu subuh ta itu udah disunat silahkan dari sanangan bau deui meureunnan da aina marabli hayam wa takribuhu jeung ari ngadeketkeun kana itu guslu wa takribuhu jeung ari ngadeketkeun kana itu guslu min dihabihatina angkatna si jalma min dihabihi tina angkatna si jalma afdalu eta nu leuwih utama wa takribuhu jeung ari ngadeketkeun itu guslu min dihabihi tina angkatna itu si jalma afdalu eta nu utama ta leuwih afdal mah pas angkat jam 11 teh misalkan angkat berarti setengah 11 itu sudah mandi itu nu paling afdal pas angkat pain ajija intina mah supaya henteu ngabaukeun di masjid atuh pain ajija maka lamun apes si jalma pain ajija maka lamun apes si jalma an guslihatina adusna itu Jumat an guslihatina adusna Jumat tayammama maka tayamum si jalma maka tayamum si jalma biniatil gusli kalawan niat adus biniatil gusli kalawan niat adus lah pikeun itu Jumat lah da anu bacai wasani jeung ari nu kaduana tandipul jasadi ya nu kaduana hiji aduskannya bieu mandi besar tandipul jasadi niatna kumaha niat adusna nawaitul gusla li hadiril ati lillahi taala mun teu bisa bahasa Arab dina HTW niat abi salat niat abi adus karena rek ngahadiran salat Jumat sunat lillahi taala nawaitul gusla li huduril jumati sunatan lillahi taala watani jeung ari nu kaduana tandipul jasadi eta ngabersihan jasad bir ijalatirihi bijalatirihi ku ngaleungitkeun bau bijalatirihi ku ngaleungitkeun ambe bau alkarihati anu dipikang ngewa alkarihi anu dipikang ngewa itu rih itu carana nganggo naon mun ropik misalkan nganggo Rexona heula kelekna teh terus ayeuna nganggo seseungitan minyak wangi minhu tina itu jasad dibersihan heula tina nu bau-bau nya ibak teh ka sabun ka naon eta teh euy sonanin ari contona tetep sapertoskeun bau kelek bau badan bau kelek patokan sinan sonan eta teh rihun karihun yakunu tahatal ibtihartosna ambe anu bau anu aya dina hanapeun kelek bau kelek teh kasonanin teh logatna tadi naon bieu bau kelek kasinanin ari contona tetep sapertoskeun bau kelek atanapi bau badan payata'ato maka ngalaksanakeun si jalma payata'ato maka ngalaksanakeun si jalma makana perkara yujilu ngaleungitkeun emak kana itu sinan yujilu ngaleungitkeun emak kana itu sinan naon teh min martakin tina bedak wanawi jeung saumpamina martak sok ayeuna make naon bedak atanapi Rexona mun ayeuna mah cairnya wasalisu jeung ari nu katiluna labsus yabil bidi eta nganggo acuk anu bodas jumaahan mah usahakeun acukna teh kedah anu bodas adi dinten misalkan acuk biasa teu bodas keur jumaahan mah sakalian jumaahan mah yeuh disunatkeun sunat aiat nganggo acuk naon bodas painaha karena saya kosna itu siabil bid abdulu siabi eta nu pangutamana tina acuk Rasul itu paling resep itu karena dua warna acuk nu kahiji acuk bodas nu kadua acuk hejo lamun ayeun atanapi sorban hejo gitu si paling nyunah pan gitu kan saya gitu diganjar Warabi'u jeung ari nu kaopatna akhdud
Ahdu dopri eta neuk tekan kuku. Nah, dari neuk tekan kuku teh jumaah. Poe jumaah ahdu dopri eta neuk tekan kuku intola lamun panjang pukuna pondok maulah dieuweuhkeun intola lamun panjang itu dopru. Wasyari jeung buuk, wasyari jeung neuk tekan buuk. Kadalika barina tetep sapertoskeun intola. Kadalika barina tetep lamun buukna panjang sunat diteuk-teuk poe jumaah. Teuk-teuk we salit-salit tunggal jumaah atuh cabut saeutik. Ieu kan nerapkeun sunah hungkul saeutik. Tah ieu mangpi nu jabrig. Payan tipu makanya but ieu lain jabrig ramut ieu dengekeun payan tipu makanya but si jalma ibtau kana bulu kelekna si jalma. Nu jabrig bulu kelekna nepikeun ka ngarojok keluar. Eta kudu dicabut cok. Payan tipu makanya but si jalma ibtau kana bulu kelekna si jalma. Cabutan pas Jumat. Wayakusu jeung jeung syaribahu kana wayakusu jeung nyetik teh naon tah ngagunting salit. Wayakisu jeung nyetik itu si jalma neuk teuk salitnya saribahu kana kumisna si jalma, saribahu kana kumisna si jalma. Wayahluku jeung ngerok si jalma anatahu kana baokna si jalma. Wayah laku jeung ngerok si jalma anatahu kana baokna si jalma. Pek roknya. Nya dikerok salit-salit we. Ek nepikeun ka ditajir pek gitu. Watatoyubu jeung naon eta teh gawe sesengitan. Watatoyubu jeung gawe sesengitan jalma bi ahsanima. Watatoyubu jeung gawe sesengitan jalma bi ahsanima ku nupang alusna perkara. Bi ahsanima ku nupang alusna perkara. Uji dari pendakan naon minhu tina itu ma. Uji dari pendakan naon minhu tina itu ma. Minyak sengit yang paling bagus. Ulah minyak makam atuh bau. Wayus tahabu jeung disunatkeun naon al insatu ngaregepkeun. Wayus tahabu jeung disunatkeun naon al insatu ngaregepkeun. Wahwa jeung ari ieu insot, wahwa jeung ari insot as-sukutu eta repeh cicing, asukutu eta repeh cicing menang Jawa nama mal isgoi sartana mal isgoi sartana ngaregepkeun, mal isgoi sartana ngaregepkeun. Pi waqtil hutbati dina waktu hutbah ulah kalang ngalobrol. Wayustasna jeung dikecualikeun minal insot tina bahasa insot naon umurun pirang-pirang urusan madkuratun dicaritakeun itu umur fil mutawalati dina kitab nu panjang pembahasanana. Fil mutawalati dina kitab nu panjang pembahasanana minha eta tetep tina sapalina itu umur. Minha eta tetep tina sapalina itu umur. Naon eta teh indarun ari ngawas-ngawas. Indaru a'ma ari ngawas-ngawas ka jalma nu lolong. Indaru a'ma ari ngawas-ngawas ka jalma anu lolong ayaqwa kana yen tuniba itu si a'ma. Ayaqwa eta yen tuniba itu si a'ma pibirin dina sumur. Kade bisi dikencemplung kana sumur. Eta mah dikecualikeun. Heuh contona keur jumahan pan ulah ngomong keur jumahan teh tapi kan masjid teh misalkan Masjid Al Jabar sisina teh balong gede. Tadi sisi jalan di sisina aya nu lolong atanapi memang anu nunutan. Ngagorowok tropik teh keur jumahan teh. Kade. Nah, kitu mah teu naon dikecualikeun ngabejaan kitu mah. Wamin dab naon eta teh waman dabba ilaihi akrobunnya waman jeung kajalma waman jeung kajalma dabba ngarayap ilahi ka itu siman ilahi ka itu siman naon akrobu kala jengking masalan umpamana naon akrobu kala jengking masalan umpamana contoh kana sarung mangpi asup kala jengking atau kapiting di bejaan kade gitu waman jeung ari saha jalma dakola eta asup siman dahola eta asup siman al masjidah ka jero masjid wal imamu bari ari si imam bari ari si imam
Wal imamu bari ari si imam yaktubu eta khutbah itu si imam yaktubu eta nuju khutbah itu si imam yaktubu eta nuju khutbah si imam sholat maka sholat itu si iman sholat maka sholat itu si iman rokaat ini karena 2 rakaat khofifataini anu ringan anu ipis anu sakedeung naon sok bebas khofif itu adalah ringan khofifat ini anu ringan itu rakaat ini sumaya jlisu salajeng nadiuk itu si iman sumaya jlisu salajeng nadiuk itu si iman misalkan asup ayeuna ka naon ka masjid bari khotib keur khutbah telat berarti asupna sok we naon heula tahiyatul masjid adalah 2 rakaat wa takbirul musannif jeung ari redaksi ki musannif wa takbirul musannif jeung ari redaksi ki musannif bidakhola kulapad dakhola yufhimu eta mere paham itu takbir yufhimu eta mere paham itu takbir anal hadiro kana saektosna jalmi anu hadir anal hadiro kana saektosna jalmi anu hadir layan sya'u eta henteu anal hadiro kana saektosna jalmi nu geus hadir aya di masjid anal hadiro kana saektosna jalmi nu hadir nu aya di masjid nu hadir teh layan sya'u eta henteu naon henteu ayeuna nimbulkeun itu hadir layan sya'u eta teu nimbulkeun itu hadir salat rakaat ini kana salat 2 rakaat salat rakaat ini karena salat 2 rakaat ai geus di masjid mah teu kudu ayeuna salat deui sawaun ari hukum eta nu sarua salah nah salat si hadir salat nah salat si hadir sunatal jumati kana salat sana sunat jumat sunatal jumati kana sunat jumat awala atawa teu walayad haru jeung teu walayad haru jeung teu dohir walayad haru jeung teu dohir min hadal mapumitina ieu pemahaman min hadal mapumitina ieu pemahaman naon annafa'laha saya tosna migawe rakaataini naon anafala saya tosna migawe rakaataini haramun eta haram au makruh atawa makruh ngan duka haram duka makruh teu jelas lakini Nawawi tetapi nari Imam Nawawi lakini Nawawi tetapi nari Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dina kitab majmu sareng muhadzab sarha Imam Nawawi anu tadi dicaritakeun dina asanatir sarha eta ngajelaskeun Imam Nawawi Soroha eta ngajelaskeun Imam Nawawi bil hurmati kana hukum haram bil hurmati kana hukum haram wa naqala jeung nganukil Imam Nawawi wa naqala jeung nganukil Imam Nawawi nganukil itu ngadownload Imam Nawawi al ijma kana ijma sepakat alaiha kana itu hurmah alaiha kana itu hurmah anil mawardi Imam Mawardi paslun ari eta je pasal wa salatul ida ini jeung ari salat hari raya 2 riroyo 2 Al fitri tegas nama hari raya Idul Fitri wal adha jeung hari raya Idul Adha sunatun muakkadatun eta sunat muakkad sunat anu dikeukeuhkeun piraku kasarean setahun sekali waktu surau jeung di ayeuna disyariatkeun itu salatul Id waktu surau jeung disyariatkeun itu salatul Id jamaatan barina berjamaah abi atos dipayun di kobong walimun paridin tekeng gitu kedah berjamaah walimun paridin jeung pikeun jami anu munfarid wa musafirin jeung jalmi anu berpergian wahurin jeung jalmi anu merdeka wa abdin jeung munfarid anu nyorangan wa abdin jeung jalmi hamba saya wa khunsa jeung ayeuna wandu wa mraatin jeung awewe la jamilata walada tahayatin kade awewe anu disunatkeun ngahadiran salat Idul Fitri Idul Adha itu awewe anu la jamilata anu henteu geulis eta maujud la jamilata anu teu geulis eta maujud wala naon eta teh data hayatin jeung anu henteu loba tingkah jeung anu teu loba tingkah teu anu loba tingkah anu loba logay anu loba tingkah anu cumentil nah anu cumentil mun awewe mah cumentil lamun lalaki mah ulah ari kira-kira cumentil kira-kira hoyong katingali ku batur tekenging ayeuna tekenging ngiringan salat Id nu geulis tekenging kecuali misalkan ditutupan wajahna dibukan aya lalaki mah kudu ieu mah awewe bahasana ulah anu geulis sabab bakal timbul fitnah maksudna kieu maksudna ketika salat urang ulah ayeuna
ayeuna tujuan awon ka masjid teh angkat teh bade nemong-nemongkeun ka geelisan itu tungkul we gitu da moal jadi masalah ieu amal ajuju anapun ari nini amal ajuju anapun ari nini patah duru maka eta hadir itu ajuj al ida kana id hari raya pisya bi baiti hadina acuk sadi dinten eta teh ai bait teh harusna imah pisya bi baiti hadina acuk imahna itu ajuj naon cik acuk imahna itu ajuj acuk sapopoe sadi dinten bila toibin kalawan teu make sesengitan gitu ai lalaki mah pek wae istri ya makan istri kan sumber ayeuna bisi jadi fitnah itu dari perempuan wa waktu sholatil idi jeung ari waktu salat id jeung ari waktu salat id teh mah eta waktu baina tulu isyamsi tetep mah antara bijilna panon poe baina tulu isyamsi tetep mah antara bijilna panon poe wajawaliha jeung lingsirna samsu waktu salat id teh nyaeta ti bijilna panon poe jam genep berarti jam genep bijilna panon poe jam genep setengah tujuan dugi ke lingsirna jam 12 itu wahya jeung ari itu salat id ai salatul id tegasna mah ari naon ayeuna salat id rakaatani eta 2 rakaat yahrumu haram bihima yuharimu takbiratul ihram si jalma bihima kalawan itu rakaatani biniatin idul fitri kalawan niat bihima kana itu rakaatani biniatin idul fitri kalawan niat idul fitri sok awil ada atau niat idul ada usolli sunnatan li'idil fitri rakaata ini lillahi ta'ala makmuman lillahi ta'ala lamun jadi makmum usolli sunnatan li'idil fitri lamun udah ada usolli sunnatan li'idil ada wayati jeung ngalakonan si jalma bidu'a il iftitahi kana doa iftitah biasa we Allahu akbar kabiro heula tah geus doa iftitah bil geus takbir niat doa iftitah langsung wayukabiru jeung takbir si jalma pirraqatil ula dina rakaat nu kahiji sab'an kalawan 7 kali siwa takbiratul ihrami salianti takbiratul ihram sumaya tawadu salajengna maca a'udzubillah sumaya ta'awud salajina maca ta'awud itu jalma wa yaqra'u jeung maca si jalma Fatihah kana Fatihah geus kitu amin sumaya yaqra'u salajina maca si jalma ba'da dina sabada Fatihah surat ba'da dina sabada Fatihah surat Qaf kana surah Qaf jahron barina tarik itu sunatna surah Qaf tuh bisa mah naon we sabihis mah enggak jahron barina tarik alam nasro ge mah teu tiasa jadi kieu praktekna sok usolli sunnatan li'idil lillahi ta'ala Allahu akbar ulah ka takbir eta takbiratul ihram geus Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira iftitah wa subhanallahi bukratan wa asila geus kitu kakarek takbir deui 7 kali Allahu akbar subhanallah walhamdulillah akbar Allahu akbar subhanallah walhamdulillah akbar itu 7 kali paham teu nah, sing bisa wasurah mana bieu teh wayu kabirunya jeung takbir deui wayu kabiru jeung takbir si jalma piraqat tsaniyati dina rakaat nu kadua homsan kalawan 5 anu rakaat kahiji 7 kali takbirna rakaat kadua 5 kali takbirna siwa takbiratil qiyami salianti takbir nangtung takbir naon teh intiqal cirian siwa takbiratil qiyami salianti takbir nangtung takbir naon intiqal pindah rukun tina sujud kan kaluhur Allahu akbar tah salian teh eta 5 kali sumaya tawadu salajengna tawud maca audu itu si jalma sumaya qra salajengna maca itu si jalma al-Fatihah kana Fatihah wa surat tarobat jeung surah iqtarobatina ilaih iqtarobati sa'ahnya ilaih jahron barina tarik
wa yaktubu jeung khutbah si jalma geus beres salat wa yaktubu jeung khutbah si jalma sunatban barina sunat badahu ma dina sabada rakaataini rakaataini tegas nama dina sabada 2 rakaat sabaraha kali khutbahna khutbataini kana 2 khutbahan yukabiru nu maca takbir si jalma pibtidail awali dina kawitan khutbah kahiji pibtidail ula dina kawitan khutbah nu kahiji pibtidail ula dina kawitan khutbah nu kahiji tisan kalawan 8 kali Allahu akbar 8 kali kakarek alhamdulillah wassalatu wassalam karek itu Allahu akbar lah 8 kali khutbah kahiji tah wilaan barina tuluy-tuluy wa yukabiru jeung takbir si jalma ke praktekeun bisi di khutbah di lemur ibtida'i tsaniyati gambaran ajeung anu biasana misalkan pupus mansa deui Pak Ustaz meureun ibtida'i tsaniyati dina mimiti khutbah anu kadua sab'an kalawan 7 kali wilaan barina tuluy-tuluy pas khutbah kadua mah 7 kali barakallahu lakum diukeulakan khotib teh terus cengkat deui kan diukeula terus misalkan Haji Muslim teh Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika tos langsung nangtung deui khutbah kadua si khotib tah maca takbir ulah alhamdulillah takbir sabaraha kali 7 kali Allahu akbar alhamdulillah wilaan baina tuh walau pas salat jeung lamun misah si jalma bainahuma antara khutbaten bitahmidin ku tahmid wa talilin jeung ku tahlil wa sanain jeung ku tahmid alhamdulillah wa talilin jeung tahlil la ilaha illallah wa sanain jeung ku muji ngalem muji karena maka bukti itu paslu hasanan eta sae wa takbiru jeung ari maca takbir ari takbir jenis takbir ala kisma ini tetap kabagi 2 bagian. Nah, ieu pembagian takbir ya. Mursalin tegas nama kayak takbir mursal. Mursal teh harusnya dilepaskeun. Mursalin tegas nama kayak takbir mursal. Wawa jeung ari itu mursal. Ma eta takbir layakunu tebukti itu ma akibat sholatin dina sabada sholat. Wa muqayyadin jeung kaduana takbir muqayyad. Wa jeung ari itu muqayyad ma eta takbir yakunu bukti ma akibah dina sabada salat. Aya takbir mursal yaitu takbiran malam takbiran. Aya takbir muqayyad yaitu sabada salat. Nah eta di mana takbir muqayyad ayana? Takbir muqayyad ayana dina Idul Adha. Kan ketika tasyrik itu saat nepikeun ka tasyrik beres 11 12 13 itu sunat ketika ayeuna beres salat teh takbir Allahu akbar gitu. Ai takbir mursal mah eta nu lepas lain sabada salatnya eta malam takbiran. Pakola maka nyarios itu ngadawuh ieu musonib kenehnya. Pakola maka nyarios musonib ngadawuh musonib wa yukabiru kana lapad wa yukabiru jeung takbir si jalma nadban barina sunat. Ulama ke jalma di payun aya wa yukabiru jeung takbir nadban barina sunat saha kulun saban-saban suwiji. Wa yukabiru jeung takbir nadban barina sunat saha kulun saban-saban sahiji mindakarin tilalaki wa unsa jeung awewe wa hadirin jeung nu aya di lemur. Mindakarin tilalaki wa unsa jeung awewe hadirin jeung nu aya di lemur wa musafirin jeung nu aya di perjalanan musafir pil manajili di pirang-pirang tempat di masjid contohna teh ayeuna mun di dieu mah di panggung di mana di dina terasna di mana we sok wator pernah teh wat turuki jeung dina turuk terang turuk wat turuki jeung dina pirang-pirang jalan wal masajidi jeung dina pirang-pirang masjid wal aswaqi jeung di pirang-pirang pasar bade di pasar bade di masjid bade di bumi manajil di tempat mana wae di kobong di jalan silahkan Anda disunahkan untuk takbir lalaki awewe
Kamari mah Idul Adha di dia dina terasnya. Istri min guru bisyamsi tim mimiti surupna panon poe. Min guru bisyamsi tim mimiti surupna panon poe. Min lailatil idi tim mimiti wengian id. Min lailatil idi tim mimiti wengian id aya Idul Fitri tegas nama tim mimitian Idul Fitri. Nah, berarti pas anjing misalkan lebaran maghribnya, tati maghrib pek takbiran. Wayastamiru jeung tetep naon hada takbiru. Wayastamiru jeung tetep langgeng. Tetep itu begitu mah langgeng mayang manjang continue terus menerus naon hada takbiru ieu takbir ila ayadhula dugi kayan asup. Ila ayadhula dugi kayan asup salimamu imam fi sholati dina salat lil idi pikeun salat id. Lil idi pikeun salat id dugikeun ka imam bade khutbah bade naon salat karek ayeuna eureun takbiranana. Wala yusanu jadi ulah kade ulah pegat terus disambungnya. Sambung di jadwal jam 10 saeun euy sare heula. Engke jam 1 saeun nepikeun ka subuh ulah pegat di masjid teh. Artos teu kade ulah pegat eta teh usahakeun di jadwal di lemur oge kitu. Wala yusanu jeung teu disunatkeun naon atakbiru takbiran Lailata Idul Fitri dina wengian Idul Fitri akibat sholawati dina sabada pirang-pirang salat. Teu kadituna mah teu kudu. Teh mun dina Idul Adha mah nya walakini Nawawi jeung tetapi ari Imam Nawawi fil adkari dina kitab Al Azkar ikhtaro eta milih Imam Nawawi anahu kana sayakosna itu takbir Lailata Idul Fitri akibat salat sunnatun eta hukumna sunat. Summa syara'a salajengna tumandang di musannif Suma syara'a salajengna tumandang ki musannif pit takbiril muqayyad dina mertelakeun takbir muqayyad. Naon takbir muqayyad tadi mah yakunu akibat salat. Takbir nu sabada naon? Salat. Faqala lajeng atanapi faqala maka ngadawuh ki musannif, faqala maka ngadawuh si musannif wa yukabiru kana lapad wa yukabiru jeung takbir si jalma fi Idul Adha dina Idul Adha khalfas sholawati dina sabada pirang-pirang salat al mafrudoti anu dipardukeun. Takbir sabada salat nu dipardukeun. Min muadatin nyatana salat ada, wa faitatin jeung salat qada. Wa kada jeung barina tetep sapertoskeun mazkur qol parotibatin dina sabada sunat rawatib wa nafli mutlakin jeung dina sabada salat sunat mutlak wa salat janazatin jeung dina sabada salat jenazah sunat. Setiap sabada salat itu takbir. Min subhi yaumi arafata timimiti subuh poenan arafah min subhi yaumi arafata timimiti subuh poenan arafah tanggal sabaraha 10 ilal asri dugi ka asar min akhiri ayami tasriki tina poenan pirang-pirang tasrek min ayami tasriki tina poenan pirang-pirang tasrek. Arafah mah tanggal 8 nya. Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 8, tanggal 10 mah adha na Idul Adha na. 11, 12, 13 tasrek. Tah tina subuh tanggal 9 itu sudah disunatkan. Ngan jarang tara biasa bisa disangka lebarannya. Itu jadi di urang masuk mulai nate sanes di tanggal Arafah di subuh Arafah tapi di subuh Idul Adha di salat subuh Idul Adha. Wasigatu takbiri tah bisi teu apal kumaha takbiran euy tah ieu tinggal bawa we kitab ieu wasigatu takbiri jeung ari sega takbir bareng Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajjajudahu atau barisan tebelum mah ulah kangiluan
La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazamal ahzab wahdah. Masya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Misalnya kayak cana kitab screenshot kitab ieu. Sok barang anu repna. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa jamal ahzab wahdah. Logatna Allahu akbar mate kudu la ilaha illallah wallahu akbar. Ngalap berkah Allah ari Allah akbaru eta nu maha agung. Allahu ari Allah akbaru eta nu maha agung. Allah akbar eta nu maha agung. La ilaha teu aya pangeran anu hak di ibadahan eta maujud. La ilaha teu aya pangeran anu hak di ibadahan eta maujud illallahu angin sa Allah. Illallahu angin tegasna Allah. Wallahu jeung ari Allah akbaru eta nu maha agung. Allahu ari Allah akbaru eta nu maha agung. Walillahi jeung eta tetep tangtu ka Allah. Walillahi jeung eta tetep tangtu ka Allah. Alhamdulillah sadayana jenis puji. Alhamdulillah jenis puji. Allahu ari Allah akbaru eta anu maha agung. Kabiron kalawan maha agung anu salaresna. Kabiron kalawan maha agung anu salaresna. Walhamdu jeung ari sadaya jenis puji. Walhamdu jeung ari sadayana jenis sakabehane jenis puji lillahi ikut tetep maring tangtu Allah. Ilahi eta tetep tangtu ka Gusti Allah. Katsiron kalawan loba. Wa subhanallahi jeung maha suci Allah. Wa subhanallahi jeung maha suci Allah. Takdirna wa subhanallah teh wa usabbihu subhanallah. Wa subhanallahi jeung nyucikeun abdi kalawan maha suci Allah bukratan dina waktu isuk-isuk, bukratan dina waktu isuk-isuk, wa asilan jeung dina waktu pasosore. Wa asilan jeung dina waktu pasosore. La ilaha teu aya pangeran anu hak di ibadah eta maujud. La ilaha teu aya pangeran anu hak di ibadah eta maujud illallahu angin tegasna Allah. Wahdahu barina sahiji Allah. Wahdahu barina sahiji Allah. Sodako bener Allah. Sodako bener Allah. Wahdahu kana jangjina Allah. Wahdahu kana jangjina Allah. Wa nasara jeung nulungan Allah. Wa nasara jeung nulungan Allah. Abdahu kahambana Allah. Abdahu kahambana Allah. Wa azza jeung nurunkeun Allah. Wa azza jeung nurunkeun Allah. Ngamulya ngagungkeun ngamulyakeun teh nurunkeun Allah. Jundahu ka balad tentarana Allah. Jundahu ka balad tentarana Allah. Malaikat tarurun. Hamba-hamba diberi pertolongan. Janji Allah dikabul naon diwujudkeun. Wahajama jeung ngelehkeun Allah. Wahajama jeung ngelehkeun Allah ngahancurkeun ngelehkeun Allah al-ahzaba ka pirang-pirang balad-balad golongan kafir. Al-ahzaba ka pirang-pirang golongan kafir. Wahdahu barina sahiji Allah. Wahdahu barina sahiji Allah. Tuh, hancur para kafir. Turun malaikat. Pertolongan didugikeun ka urang sadayana anu ngaos ke takbir. Sok sekali deh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazamal ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan barokah manfaat.
iya segat takbir silakan Anda tulis untuk nanti bekal takbiran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.